Non, dede. Nyenyek, dede. Nyenyek. Atuh entong ngorondang wae kudu bisa papa. Coba leng-leng tati sih, Pak. Biasa. Tok. Leng-leng tati. Dan Pak. Wah, nenen. Nyenyek. Ambu, Bu. Iya sudah ada cina, ampun, ayam nyenyek cina. Nyenyek, dede. Iya nyenyek cina. Kela, asapnya. Sok nanti lah, tak nungguan. Diajar lempang, dede teh kuda anggong-anggong coba sok. Anggong-anggong bela. Gong anggong. Gong anggong. Pinter lah. Gong anggong. Gong anggong. Dia pinter ambu. Pinter ya anak kau ya, jeung budak susu teh. Nenen. Naon abah? Tuh ambu. Nenen. Iya, beres cendet we lah. Bening. Nyanggeut. Ya budak teh lanu, surang nyusu. Pan ambu teh keur kieu deui. Si Dede trek boga adik. Geus ku abah lah Iya uruskeun. Dede cecen teh Dede mah yo. Oh, apa? Pinter. Cecing lah teh cecen teh. Mbak, ada atak kene. Sing rubak Dede sing rubak. Tumarima aing oge. Tumarima. Aing mabok lain guna naon. Jadi hati ditolak kudu pirang. Aduh. Dede Aldo, cili beri muka tombol khususan Dede Aldo. Nah, ini parah nih. tenang. Aing mabok lain frustasi. Bating duit aing. Suka saya tuak di sana. Dak, Woi, ada. naon eta wa? Iya, ya. Ya, dak. Ini Di. lo pakai ada ini, dak. Ning lobak kene, bos. Lo pakai lagi itu, dak. Ieu sang Aldo. Dak. Seger, dak. Nikmat kan. Memang ieu teh merek naon ieu teh? Minuman teh. Merek Tales, dak. Minuman dak. Hah? Talut. Geuna, dak. Seger. Bener. Enak. Dak. Woi. Biar kenyata tuak. Dek Abah biasa. cek mangka tuh, Bos. Ayo. Ayo, dak. Ayo. Seger. Dek. Di tangan wae itu ampun neneangan. Naon, Bah? Hari ini naon mana? Sasampoyongan kieu. Ieu mah seprit, Bah. Hah? Seprit. Seprit. Hai balik. Abah wae teh heula. Bareng ah. Jeung abah balik kitu ambu. Heula ieu bakene. Apa rek ngasaan sok seprit. Maunya seprit kieu. Asa Heula Bah sok inum. haneut ya saha ieu. Bos mehong. Bos mah. Kan jeung sasampoyongan kitu kunaon nya teh. Tapi seungeut oge ya ngeuna abah ketagihan nya. Sok asaan, Bah. Ngeuna. Kok beakeun jeung Abah. Aduh. Ieu jeung abah. Abah emang geus kuat, Bah. Kuat. Abah ditunduh ya teh, Jang. Mehong lah si Dede Aldo. Itu. Di mana? Ini tuh jeung abah. Mehong ngomongnya jika nu mabok curiga ieu. Kunaon ieu? Abah, Dek. Abah. Udang, Mbak. Lihat. Udang ayo balik ke Spurit. Ayo. Naon ieu? Geningan bau tua. Ini parah nih. Wah, ayo udang. Udang. Kamar rabok anak si bapak teh. Sim salabi. Pok torolong, Jo, kamu datang ke kulon.
Ojol datang ti Burdul, datang ti Kidul. Tamu Bah Arel segera datang. Pul Pak Boy. Tamu. Jangan saha. Biasa ya perlu, Bah. Dukun sakti teh. Kan iya dukun sakti mah. Ayo sok salik-salik. Biasa, Bah, ya perlu itu teh. Oh. Ay perlu. Sok pok ka abah kumaha caritana. Juk orang gitu yang, Bah, ya teh. Ieu teh masalah pila. Boba dedemitan, Bah. Boga pila, loba jurigna. Boba jurigan eta syariat lah ti Abah ya. Bisa teu? Bisa. Beres ya. Gampang jeung abah mah. Apal teh syarat awal. Apa nu kieu, Bah? Tah. Lancar bener gitu, mah. Ieu teh picek bureun. Nya kudu cek bur, Bah. Da jambak ayeuna nu kitu enak, Bah. Bos. Tah. Yo bangsa dedemit, kelong, wedi gombel jeung abah mah. Takut ku abah mah. Tah, abah mah. Boga keris. Ieu ti empu kolotok. Eta Tapi enggak apa-apa. Yo. Geus aya mah gancang carita bae. Eta pila teh yang diusir jurigna. yang diusir tah jurig jeung bebegi lah, Bah. Tanggung jawab eta mah nya. Kudu, Bah. Tah, engke ieu. Yo, ieu dibere mantra yo. Ya. Tapi mau diasupkeun ieu duit mah. Tah, Naon eta, Bah? jimat. Jimat. Tah. Bos, ieu kalung abah. Kalung Abah eta. Oh, kalung abah ke kuburnya. Di kubur, Bah? Di hareupeun pila. Ya, harapan pila. Heeh. Wah, non bae, Bah. Pokoknya mah sabangsa ning jurig, gombel. Abah mah tidak pernah takut karena punya ini nih. Weh. Begitu. Ini parah nih. Tenang. Bah Arel, penguasa makhluk halus. Punya kekuatan selempung sakti, bisa mengundang sebangsa ning wedi jurig jariat. Tah, Arel mau manggil tuyul gonggo. Coba di laguan teh ku lagu naonnya, ku lagu siu ge bisa. Bis merengkel. Tuyul kamu hadir yul. Siu lain curug eta siu lain curug eta seah lain hujan gerak barare cinta jalele jame keletok tuyul ku ilmu abah mah barijil siga nama ya marere duit ke abah mudah-mudahan sih nah goblok barijil di kemate abah mah yang boga duit mah tadi geus dibere duit pamancing gua abah pasti marere duit ah edan yo tuh yo teh ini parah. Tenang.